cek sebagian hadis Rasulullah bakal sumpil di akhir zaman. Nyata jalmi-jalmi golongan-golongan nyata firqoh anu ngalepatkeun ka fuqaha ulama-ulama khalaf ulama-ulama salaf dina perkawis anu hararese. Bahkan sumping tahu itu teh ciri-ciri pang sirol umati pang awon-awona jalmi umat kami sawarna nabi. Tadi masuk Dugin ulama wani-wani hayang marobah nyeeta madhab anu opa. Kemudian sakitu ulah masuk urang ka Gusti Allah. Alhamdulillah urang mudah-mudahan mungkin ka Gusti Allah diri hati keluarga para putra putri hati ujung wargi hati ditepangin akidah ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya Rabbal Ibu atas dulu tak atau tangan atau semangat tidak bobo. Iya, yang pada sana tuh tadi ada sana kasadanya terutama